sakola. Aya waktos marengan kuring karompok bibi kuring teu? Kenjing, kuring teterang, kunaon anjeun kedah angkat karompok bibi anjeun. Kuring dipiwarang ku mama ngajajabkeun bareng bibi. Kumaha kenjing tiasa henteu? Duh, kumaha ieu motorna mogok. Duh, kumahanya? Ieu urang lorong kan mah. Mana emang? Kunaon teh ayeuna angkot itu siga Julpa jeung Sarah. Sarah sekar. Sarah kunaon motorna geuning di dodorong na ieu teh. Ieu kuring bade ngajajabkeun Julpa karompok bibina, muhun motorna mogok. Jabat tukang bengkel teh leuwih keneh. Kuring tos capek pisan ngadorong motor kita tadi. Ya bea atuh urang dua anu ngadorong motorna maraneh nutupkeun di tukang. Nya atuh nuhun sok. Dulunya anjeun tos ngabantosan abdi. Teu kunaon. Mun aya naon ngeulian we nya. Hayu urang indi salahnya. Sumuhun hatur nuhun sakali dinya. Nya sami-sami. Hayu atuh. Assalamualaikum, punten, bibi. Waalaikumsalam. Julpa sarasaha anjeun ka dieu? Abdi sareng rencangan namina Sarah. Ayo atuh Neng Julpa Sarah kalebet heula teh hade lamun di luar mah. Nuhun di, Aisyah. Ieu bi barangna hapunten teu tiasa lami-lami, mami nyalira di bumi. Oh nya atuh hatur nuhun tos ngajajabkeun barang bibi. Nya atuh, nyantos atuh nya Julpa bade euwih heula. Salamkeun nya ka ibuna. Nuhun bi, Aisyah. Hatur nuhun nya Sarah tos ngajajabkeun abdi karompok bibi abdi. Nya muhun sami-sami. Upami anjeun aya ngabantosan deui, kuring siap ngabantosan nana. Nya atuh lamun misalna urang butuh bantuan, ke urang infokeun ka maneh. Oke, siap. Nya atuh nuhun di nya. Nya sami-sami hati-hati di jalan ya. Nuhun. Assalamualaikum. Salam.